Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana hadir deunya ya urang lajengkeun deui. Anu kamarinya eta tos beres masang pagar geuning kamari anu tos menuju ngadamel pantona ya teh. Kamari lah nu pasti nu tos ninggal ti awal mah terang. Ta ayeuna mah abdi teh bade melakan lelena nya. Tapi ngaran teu saat caina nya supaya engke teh nyangsang caina teh jadi kan ieu mah teu ditembok. Jadi kudu di keduk heula leutakna. Tah abdi ieu geus mawa pacu rek turunnya arek ngeduk leutakna heula ditemok-temok kaluhurkeun kitu tah si leutakna teh ngahalangan anu maralongo kete kan kana pepelakan teh aralus di pelakan tomat cabe kurang teh di luhur teh lumayan aya bawang aya surawung aya lah pokokna pepelakan ya lumayan leutak masuk aralus tah ngeritakeun kieu kurang teh nya engke teh sisi-sisina ditincekan kurang teh digalei ngarah jadi cairna teh nyangkrung jadi panjang jadi nanti nyangsang lah gitu ta maksudnya teh tak ya kondisinya kawas kieu tuh ditinggali teh nya ku abi dia teh ngarah nyangsang cairna orang teh dipaculan heula si letakna diangkatkeun digali di ngarah jero di loba juputan kan yang geus lila teu mimiti nyieun teh ku abi teh kalah katunda-tunda teh kamari teh da aya pigaweun nya letakna di kieu antara di picinan heula jukutna da kalah ngalobaan jukut tingali kalah jararadi terong dipicieun ku urang teh lebar lah lumayan aya dipipir imah mah nya di tukangan imah urang teh di buruan lumayan kan aya ala-ala jang sayureun jang pake dengan sangu kurang teh terong di ala lumayan kan di dieu teh aya sere aya bayem aya pokokna mah makanan-makanan anu aya di kampung mah araya lah insyaallah di dieu mah geus sampe uneureun teh jang uneureun jang lalab urang teh nya di ala jang lalab bieu naikeun leutak karang ngahalangan anu maloloncor bisi aya anak hayam ara rasup ka dieu teh bisi anak hayam nu batur kateh bisi kalah parae kedukan heula kurang dipake halang-halang kedukan ieu ye tuh taek-taekeun pokona mah bangsa letak-letak teh ka sisi-sisi na kurang teh geus taek-taekeun mah loba runtah ongkoh nama runtah bangsa tina urut gerohan geuning kan tina pembuangan ti jerona teh ti imahna teh tina pembuangan WC jadi pembuangan teh kadarinya karulueuna teh caina teh tah geus beres mah kieu ye tingali tah geus kieu mah urang teh nya abi gitu ya marek meuli heula binih lelena geus beres kieu mah geus kali ini tah caritana abi geus di tempat tukang binih lele nya tah begitu sade kieu binih lelena teh tuh tah lokasina dini jualana tah dini jualana itu motor nabi di luar tah kos kieu si emangna lila nu ngiloan teh euy can aya wae kita ngiloan teu loba-loba teuing melak mah 1/2 kilo we nya melak malah dan kayak kulila bakal garede meureunan piraku manya hayo leutik wae diantepkeun 12 tahun nya gede nya tah kitu pokona mah tah geus tepi lah nepi ka pipir ya singkat karena tereng biasa kieu beuteun 1/2 kilo teh ayeuna diawurkeun lelena teh di dieu tah tingali nya saksian ya pokokna memeh tahun baru abi ngawurkeun lele na balong di tukangan imah tah tingali ye bismillahirrahmanirrahim nah bismillah hinggarde lah tah sakitu aja video nya nuhun tos nyimak di awal dari akhir mangga sok subscribe dan subscribe lajeng